Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satia satu manco di Garuda dina lalaga bade nengetan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar kumang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade neraskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu atau nepi konten anu kumang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we lingina. Harapan mang mudah-mudahan ieu pidangan mang tiasa janten menghibur kalbu pangmebrah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we lingina. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Sok beraka perayun geura ranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Mangga urang lajengkeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Teu karaos ayeuna nincak bagian ka-16 ieu dongeng karangan Kileuksa para wargi namina ge karangan atuh ngarang lah ngarang we cenah kitu para mitra. Namina ge karangan teh buk saosna kitu. Mangga urang teraskeun ieu dongeng ngetang-ngetang hiburan pangbeberahmana. Atuh saur Kileuksa bilih nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja. Margi ai dongeng teh kumang jaya sering disebatkeun di hade-hade sangkan sae di alus-alus sangkan payus di reka-reka sangkan siga. Geus pasti para mitra aya nu kasabit nami kasebat tempat hapunten sanes dihaja ieu mah mung sakadar karangan. Kitu para mitra sadaya. Deuh. Namina ge karangan atuh ngarang cenah kitu. Atunya kitu deui Mang Jaya ngahaturkeun nuhun ka para wargi oge nedadi hapunten dina kalepatanana dina mang dongengkeun ieu dongeng. Margi dina mang dongengkeun ieu dongeng sok aya bae lepat kecap. Hapunten para mitra mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Randa Bengsrat dina bagian ka-16. Ieu dongeng karangan Kileuksa. Mangga nyangakeun. Para mitra kaum dangu, peuting nu sepi jempling jadi saksi kana ucapan Nyi Sari. Yen manehna bener-bener teu suka ka Mirja malah matogmo dicaritakeun hareupeun jenisna. Geus kasawang ku sararea oge pisah kumaha heunteuing nyerina hate Mirja mangsa harita. Tapi tetela Mirja hiji pamuda nu kuat keneh nahan amarah manehna cicing. Sari coba balikan deui eta omongan teh, nah teu salah ngucapkeunana. Na teu ngalinur maneh teh Sari. Mang Ading hayang ngajentrekeun pisan kana pamadegan Sari. Nama kitu percaya Bapak kuring madacan sare. Teu ngalinur kuring teh henteu pikun piraku rek salah ucap. Jadi bener pamadegan maneh teh kitu. Teu pinu gawe Bapak. Nyi Sari jiga nu nekad. Kakolot wani ngalawan. Be, kitu geuning mana si Sari teh kumaha ieu mereskeunana. Da piraku rek diantep onaman mah. Mang Ading siga nu beak harepan panoneuteub kabisar mah. Nya memang kudu dibereskeun era ku rarasaan mah lah. Jeung era we kujang Mirja katut sepuhna tapi kumaha atuh jadi kieu jadina nya? Ceuk bisar mah kalah malik nanya. Tungtungna duanana ngaharuleng bingung ku pikecapeun. Bapak mah ulah janten emutan lah sawios deui mah. Abdi nu goreng milik, diri abdi nu sia keun bayar abdi mah moal maksa. Kanu teh suka ceuk Mirja satengah nyungkun. Dari nurutkeun hawa nafsu mah hayang ngajejeleh ka kulawarga Mang Ading. Ngan bae Mirja ge nyaksian sorangan ari kaayaan kanyaah kolotna mah sakitu gedena. Ih kelanan ujang ulah waka eleh ku sakitu, ujang teh lalaki panjang lengka seukeut deuleu. Piraku rek ngeplek jawer ngana rejangjang, piraku rek eleh ku ata-ata. Singkil anguran mah petakeun akal tareka.
Mang Ading ngagedean hate Mirja tapi celengkeung teh sari nempas. Pek we singkil kuring da moal beunang digampang. Heuh kuring rek pasrah ka Mirja tapi dagoan ke, tapi kasirungan disung. Dagoan nepi ka orai tanukan, dagoan nepi ka hayam sisitan. Masya Allah. Ulah kitu nyarita teh Nyai. Mang Ading ngusap dada bari istighfar. Teu panuju kana omongan anak nanu kasar. Nyai teu beunang dikurang sawah, teu beunang dipika memet, temal Mirja. Yang simet malah kudu daek ngobor ka sawah. Lawas simet pare mun hayang nu gede, alaan simet gadung jeung simet kudang. Nyai mah teu beunang dirangkong kolong atuh teu beunang dipika hayang. Mirja teu bosen ngomong. Hayang-hayang mah asal daek we newak ti kolong, kade ti eta kana taina bisi teu bisa hudang deui. Mang Ading jeung Bisar mah silih pelong teu wani nempas kanu keur silih tempas. Hayang kapal hayang kapalupuh nangtung, hayang geura kapimili. Bilik carang tihang doyong teu betah nyicinganana. Nya belut sisit sabadarat ka pirarai salabina. Orai badul teu payu lah, meujeunna we mun dikampak mah. Ih, kemang bodas buah buleud ngaruknya pipikiran. Jeruk purut, jeruk jamlang, teu ngeunah dihakan, pait peuheur. Lir Patrawali tema Nyisari kawas nu mapatahan. Be, silaka tuh bapak maaf di mataluk lah. Cek Mirja bari ngusap beungeut jajantung ratug menidag digdug hatena sumebelah. Nya sing sabar we ujang. Jalmi sabar mah kakasih Allah. Tema Mang Ading teu boleh ngalelemu kana hate Mirja. Taak balah da geuning tuang putra teh. Leuwih teuas batan cadas, leuwih pageuh batan taneuh, leuwih kuat batan gajah. Namun abdi hayang laksana kudu kumaha akalna. Keun ku bapa urang akalan ujang mah geus teu kudu loba pikiran. Jung geura kulem sing tibra Nyisari rek dipapatahan. Mangapa mugi-mugi sing hasil Pak. Mirja cengkat bangun lungse beungeut pias lir mayit hirup. Ari Nyisari jebi ngahina. Ka Mirja anu ngabeng beos lir eleh tarung sedengkeun Mang Ading tuluy mikir neangan akal keur meruhkeun hate anakna. Sari ari maneh kumaha pipikiran teh ieu? Nah beteu ngagugu kana papatah kolot. Rek ngagubrageun ka indung bapa. Cek Bisar mah bari molotot leungeun ngageter bakat ku ama. Teu rek nyilakakeun kolot da teu aya dosa naon-naon, kuring mah mata kitu teh ngabela diri. Da mung dipaksa piru sama da kuring ge boga keneh harga diri jeung deui mun kuring dirag-ragan talak, talak tilu ku Mirja moal rugi jeung moal kaduhung sarta moal ngagubrageun kana darajat emak. Sabab kuring geus nyumponan ka hayang emak, geus ngalaksanakeun ka hayang emak jeung bapa. Daek dirapalan kawin ka Mirja. Soal hade jeung teu mah kuring nu kawasa. Sari, saha nu mapagahan ka maneh nepi ka wani kitu nyarita teh? Lakin kuring pribadi we mah teu sukaeun dipaksa piru sama. Mun kitu mah sia teh ngawiwirang ka kolot meureun nya. Hayang di tata lah. Dibobak meureun nya, dilulus aku aing deuleu. Bisar mah nangtung bari nulak cangkeng panon molotot menibun celik. Pek wae emak kuring mah ikhlas keneh, paeh ku leungeun emak jeung tibatan pasrah ka si Mirja, pra kuring geura paehan ridho, kuring mah ikhlas lillahi taala. Nyisari ngasongkeun beuheung nangtang pati ka indungna. Bisar mah teh samar polah da teu wani anu sanyana mah. Meungeus diuk Sar mah meungeus. Meungeus diuk meungeus. Mang Ading tambah jengkel atuh gek Bisar mah diuk beungeutna geuneuh. Sari jawab ku maneh. Hayang kumaha maneh sanyana? Kuring mah minta talak tilu da geus nyumponan jadi pamajikan Mirja, kuring mah teu suka teu ridho moal ngaladenan Mirja. Mun majeng bapa maksa kajenting ngunculungkeun maneh ka sumur. Astagfirullahalazim. Sing eling sia Sari. Bapa jeung mah kudu eling, nah anak teu suka beti paksa-paksa bae. Nah anak rek disaruakeun jeung barang dagangan. Nah kuring teh rek dijieun boneka hirup ku bapa, keur naon atuh make diingu arek disangsara batin mah. Geus we peuncit sakalian sina paeh ngarap emak jeung bapa teu pusing pikir. Jempling harita Mang Ading jeung Bisar mah kasedekeun. Teu wani nuluykeun omonganana atuh Nyisari asa meunang tanaga pok deui nyarita. Isukan kuring rek init sakaparan-paran kajaba mun Mirja turun ti imah ieu, kuring daek cicing di dieu. Manehna ngancam ka kolotna, "Nyai anak bapa, ulah kaleulebihi ngalamun teh bising katuliskeun jurig, ulah kitu anak kingsing karunya ka bapa jeung emak." Kuring rumasa gede dosa teu satia kana papatah kolot. Kuring hayang ulang nerima ka kolot tapi kuring teu kuat di kitu-kitu ku kolot mah. Jadi kahayang hidup teh kumaha atuh jadi cing sebutkeun. Mang Ading siga nu linglung jeung pohoan kalah nanya deui kitu. Serahkeun kuring mah pasrahkeun jeung Mirja, pisahkeun jeung Mirja.
Keun bae rek raranaan ge da moal matak bohak awak. Mana geuning kitu anak urang teh cing kudu kumaha. Bisar mah ukur carindakdak. Teu daek ngajawab atuh Mang Ading oge jempe bingung ku pikecapeun. Kacaturkeun Mirja sanyana mah abus ka kamar ge teu sare, sabab rek sare ge teu bisa Pramitra dadina kaayaan kitu. Kahiji hate teu tentrem, kadua panasaran hayang ngadengekeun kana obrolan Sari jeung kolotna. Nu tetela narik pisan kana atina nimbulkeun kapanasaranan. Tungtungna Mirja sadar yen manehna moal aya gunana, mananjan maksa-maksa oge ka Sari. Da geus puguh teu sukaeun atuh terus bijil deui ti kamar, nyampeurkeun ka Mang Ading bari nyarita. "Mak, Bapak abdi ge lah aya di dieu ngan sakadar ngaheurinan, jadi panghalang kana katentreman kula warga di dieu. Taku kituna abdi mah ayeuna saja amit mungkur we saja miang memeh diusir ku Sari." Nah make nyarios kitu ujang, nanaonan eta teh? Ulah nyarios kitu ujang. Ah, teu nanaon Pak, margi abdi mah rumaos we teh areuheunana. Sanajan lami di dieu ge ukurna mahan balangsak kana hate teh. Ayeuna dieu tos terang pamunut Sari teh hiji, nyatan hayang talak 3. Bener eta pisan nu diharapkeun kuring oge, prak laksanakeun. Ulah rek diengke-engke. Tema Sari atoheun pisan. Puguh Mang Ading meni asa digencet ku batu segede telembung. Tina awahing Pramitra ku ngarasa kaget jeung haneueul. Era pacampur jeung bingung yang hareupanana, tapi dalah dikumaha. Dasanya nama manehna ge jengkel, utamana pisan mah lamun eta kajadian tumiba ka diri manehna. Mana kitu geuning eta teh? Mang Ading kalah nepakeun ka Bisarma. Siga nu embung mutuskeun ari Bisarma teu nemalan. Kalah ngeluk tungkul mikiran pijawabeun. Ulah si remutan Pak, ma oda abdi ge moal minta naon-naon, moal ngaharepkeun itu ieuna ka kula warga Bapak. Margi ieu mah sanes lepat Bapak, sanes lepat Ma, oge sanes lepat Sari. Nu lepat mah abdi keneh. Maksakeun hiji hal nu teu dipisuka ku batur. Da kitu permios moal ngadaguan siang. Ayeuna bade pamit, ceuk Mirja tuluy cengkat bari ngancingkeun baju. Sajongjongan mah jempe Pramitra, Mang Ading jeung pamajikanana ukur mencrong ka minantuna. Nu abus deui ka kamar rek meresan papakean. Sedengkeun Sari marah mai bungah sabab kahayangna geus beak geus bekas. Sarta digugu ku Mirja. "Ma, Bapak ulah ngahalangan kanu rek mulang, bisi teh sukaeun mah. Sabab karasa ku kuring dihalangan paniatan teh berat," ceuk Nyi Sari. "Jempe sia Sari, sia mah ngawiwirang ka kolot barina oge." Mang Ading nyentak bari muneli. Ngadenge kitu Nyi Sari meni ngalenyap Pramitra. Teu geunah hate terus nyingkah ningalkeun kolotna bus ka kamar Ma Ijem. Bari teu loba carita kasampak Ma Ijem keur ngajentul dina kasur. Ngadedengekeun anu hoghag di tengah imah. Tapi nempo Nyi Sari abus mah teu ngomong siga nu kasima. Ari Mirja terus muntel papakean ku jimpo nu kaparengan aya di dinya dina dingkul. Pakean manehna bes-bes kana buntelan, teu ieuh ditulap-tilep geus jeung dibeberes, pokona mah asal kabawa we. Pileuleyan renyang panganten lah, ku aing kapaksa ditinggalkeun sia teh. Ceuk hate Mirja bari tuluy ngajewang buntelan di jingjing bari narik napas jero. Ret kana kasur, ret kana bantal nu pabalatak, ret deui ka sabudureun kamar. Geus kitu tangah neuteup ku lamun nu abut-abutan, urut ditaekan ku manehanana, lenyap hate sumeblak sabab kajadian kitu tebet jiga nyiksa kana batinna. Namahan kawiwirangan, teu wani lila-lila di kamar, buru-buru kaluar bari ngajingjing buntelan. Jen ngajanteng deket lawang kamar pok nyarita. "Bapak, Ma abdi hapunten permios." Leos muru lawang katepas berai panto dibuka leos indit. Mang Ading jeung Bisarma teu nemalan kalah kamureleng kanu indit. Dibarung ku hate ratu ngawawaas poe isuk. Mun eta kajadianna geus kanyahoan ku basura sarta kadenge ku umum mana temen geunjleungna matak jadi ibur salalembur ear sadesa magar aya Rana Beng Serat Pramitra. Tos dugi kana dongeng na Rana Beng Serat teh Pramitra. Si horeng Nyi Sari nu jadi Rana Beng Serat teh aduh. Nah bari ditarosan gitu. Ieu Wang Jaya ge jiga panggilan ada daftar ieu Pramitra. Mangga urang teraskeun Pramitra. Keke dugi ka mana atuh ieu nya lah. Ai kieu ye seueur pisan. Sempal guyon jadi sok kalangkung, mangga urang teraskeun. Angin peuting jeung sora jangkrik kadengena ku Mirja siga nu ngabangingik milu ceurik. Milu sedih jeung nalangsa ka manehna, lengkah nu nganung kabingung. Mapai jalan nu taringgul matak di tatarajong, kawantu keur poek bulan. Mirja ngingkig taya kasieun pikir gilig niat buleud saja ngalepaskeun Sari tina cangkinganana. Dabongan kalah matak sedih jeung wiwirang.
Bekilila beki jauh ti imah Mang Ading dileg-leg poekna peuting. Kasedih kabawa angin, kasusah kabawa lengkah, jajab Mirjanuna langsa rek balik kabunut ka tempat indung bapana. Kacaturkeun para mitra Mang Ading jeung Bisarmah sanggeus rada lila kakara sadar yen manehna geus kalingitan hiji kulawarga anyar nyatana Mirja salakina Nyi Sari alias minantuna. Sari, aduh Sari ka dieu sia. Mang Ading ambek-ambekan beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleung. Bisarmah ukur menghap renghap ranyug campur bingung. Nyi Sari memang satria manehna digeroan teh buru-buru nyampeurkeun. Srog ka kolotna teuneng ludeung taya kasih. Ulah ambek Pak sabab kukuring teh geus kaharti. Jeung kajudi Bapa bakal ngarasa dibibirang ku anak. Mun Bapa teu panuju ka kuring geura prak ragrageun hukuman nu beurat, najan dihukum gantung dibuang tinggi ceuk paribasana moal rek ditolak. Rek disiksik dikunyit-kunyit dicacak diwalang-walang mangga teh teuing. Abdi mah nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun ti koro-gorokeun. Mangga ceuk Nyi Sari. Atuh Mang Ading asa kapiheulaan babar da nya manehna teh ambek pangna nyalukan teh rek nyarekan tapi cana naon geus narima kecap kitu tungtungna ambek kabegung kakerot bari molotot rek kasar ka anak teu wani sabab geus kataksir Nyi Sari bakal nekat. Mang Ading harita nyarita deui. Sari teh sang ka maneh bakal meta kitu. Bapa mah teu satuju kana karep maneh nu nekat jeung gagabah. Ngarah naon atuh maneh teh? Ngarah bebas atuh Pak. Ngarah teu kasiksa batin sabab kuring mah teu suka moal daek dipapaksa kajen pae sakalian. Sari, lamun ngomong ulah sok nyebut-nyebut pae sabab eta mah lain urusan manusia. Nya, amak mah amak we atunya teu kudu mojok ieu kana perkara pae. Mah masuk kukurayeun ngadengna oge. Bisarmah para mitra. Harita teh ngengklokan kana carita anu jadi salakina. Ya sabab mah jeung Bapa geus teu bisa dibawa badami. Mikeun keun maksa mirusa ka kuring atuh kuring teh teu boga ajen diri hirup teh asa leuwih hina batang hayam. Nah, make nyebut kitu sagala rupa ceuk Mang Ading. Kungsi nyaksian mak rek ngajual hayam hargana 1.500. Cek meuli wani 1.000 cek mah keukeuh sakitu. Akhirna hayam tulis dijual sabab teu akur tulis dijual sabab teu akur hargana. Jeung nu meuli teh ciri yen si hayam boga ajen diri dibelaan keneh ku emak. Tapi kumari kuring dipaksa kudu kawin jeung Mirja pada eta si Mirja geus gede merena. Sarta ketempo kolotna beunghar jadi kuring teh asa dijual payu. Geus, ulah kapanjangan nyarita. Tun bae da ayeuna mah geus kajadian. Itu kieu ge moal bisa dibalikan deui. Tadinya we kajang Mirja ieu lah. Geus turun ti imah manehna geus puguh kitu nya. Ayeuna mah geus kari ngadaguan akibatna we sarta kudu warani yang hareupanana ieu Kang. Sajeun lah di kitu mah teh sang hareupan. Kumaneh Sari mun aya itu ieu kudu wani yang hareupanana. Wani berbuat kudu wani bertanggung jawab. Mang Ading kapikiran jeung Bisarmah. Cenah teh sieun ti hariwang Bapa oge emak. Biasanya dia teh hayang kawin, ceun bae moal burung di sing hareupan. Cek Nyi Sari. Terus tengkat bus ka kamar goledagna goler bari ngareureuhkeun ka cape. Kajadian bisa itik ge jadi gangguan kana pikiranana, malah kalah kabungas asa leupas tina bang balik negara. Mang Ading jeung Bisarmah lain beak picaritaeun tapi hariwang bisi namahan cilaka. Antukna duanana jerempe teu nyaritakeun anu tadi kajadian, duanana arasup ka kamarna bari mawa kasusah jeung kabingungan. Peuting eta asa jempling hawa tiis mata kabulusan langit semu angku bentang nu temong sarang. Komo bulan mah teu temong jangkrik reang di sarada. Di sawah kadenge bangkong nu raung menikang kengkong. Harita kira-kira pukul 11 peuting lemur campaka geus jempling. Pangeussi sarare tibra, tapi aya di antarana nu nyaring keneh nyatana tilu ronda nu keur gunter ngobrol di gardu. Bari nyang hareupan durukan keur tamat tiris. Ronda sanyana mah 5an ngan 2an teu datang. Sabab aya halangan ari nu datang teh Mang Ajo, Sardi jeung Adim. Tiluan diharudum sarung sirahna buni di bulan anu ngarah teu teuris teuing. Di sore keneh can kawani ngider, can kungsi ngider ngarona lemur kalah ngarobrol di gardu. Sagala dicaritakeun di barungku sempal guyon. Sardi jeung Adim pogotna keur ngabandungan obrolan Mang Ajo nu nyaritakeun pangalaman mangsa keur ngora. Dongeng demang lah tamati isin Mang, ceuk Sardi.
Oh, sama tiris mah geus wae seuneu ieu mah sama ngalamun ngarah aya piseurieun sing sok ngadongeng mang. Teh mal Adim bari nguliat sangkengna ngaderak. Oh, dongeng mah loba, tapi bingung milihna mang teh. Nah dongeng naon uluyu jeung kaayaan ayeuna? Mang Ajo teh leh omong. Padahal mah geus beak picaritaeun da kita tadi ngarahul bae. Percayalah ka mang mah kuring geus nyaho ye. Turunan Mang Ajo teh palinter ngarahul. Aya turunan pantun, Sardi seri ngabanyola. Ih, kamana wae nyarita teh. Ceuk saha mang tukang rahul, mun banyolnya da sok unggal poe ge. Mang Ajo teh sukaeun disebut tukang rahul padahal di tadi ge ngobrolna teh loba rahulna alias loba bohongna. Nya mung disebut tukang rahul sok atuh ngadongeng deui sakala atawa babad atawa zaman kerajaan atawa dongeng sasatuan atawa naon we lah, tama jempling teuing. Sardi meuni keukeuh nitah ngadongeng para mitra sadaya. Nyaho wae da dongeng mah loba, tapi aya syaratna. Naon syaratna mang? Sardi meuni giatna keur. Babari syaratna mah asal bisa neguh tarucing. Mun tarucing ti mang kategung ge diburuhan ku dongeng. Oh, ditukeran ku dongeng. Mang kawas lah si kabayan we lalampahan teh dagang gentong ditukeran ku dongeng. Teh mal Adim bari nyereng. Dongeng teh mati mun bisa makena mah bisa mawa kana kahirupan. Sok ayeuna jawab heula na sanggup mun kitu. Sanggup lah. Teh mal Sardi jeung Adim. Mun tarucing kateguh mang rek dongeng minang kaburuhna. Tapi mun tatarucingan teu kateguh moal. Heuglah satuju, poklah caritakeun kumaha tarucingna. Kieu di coba jawabnya. Naon bedana susu ibu jeung susu kaleng? Sakitu tatarucingan teh coba pikiran. Cek Mang Ajo. Babari teuing atuh nu kitu mah. Alah enteng eta atuh lain tarucing. Obrolan budak satepak, babari cetek teh kuku lah. Cek Sardi. Semu ngoa kituna teh bari nyokel tai tina kukuna. Masih keneh nuju ngabandungan acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda di channel ieu, channel Sunda Pituin anu ku Mang didamel khusus kanggo pamirsa sadana sareng alo-alo sadana anu mika cinta mika resep kana hiburan kasundaannya mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hatur nuhun. Bewara oge kanggo pamirsa sadana boh bilih anu hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya mangga parantos disayogikeun ku Mang di link deskripsi kantun diklik wae engke bakal dicandak ka channel YouTube-na Mang Jaya official. Engke di ditu tiasa silaturahmi sareng Mang Jaya sareng dongeng-dongeng anu sanesna deui anu seueur jenisna. Sakitu penginten pamirsa mangga ulang lajengkeun dongeng anu digarap ku Mang di channel ieu. Dina judul Randa Bengsrat di juru dongengan ku Mang Jaya ieu dongeng karanganana Ki Leuksa. Sok kagerah parayun geura maranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung ah. Ngahina. Sok pikiran heula mun geus kapanggih sok jawab. Naon eusina cing? Mang Ajo tetep ayem. Maneh kan jawab dim. Sardi ngareret ka Adim. Oh sok maneh heula mun maneh taluk kuing dijawabna. Tema Adim bari nyerenge. Kieu Mang jawabna teh. Ari susu ibu mah cangkangna leuleus, jeung lihat ari susu kaleng cangkangna heuras jeung mata karaheut. Tah sakitu? Bener teh Mang? Sardi molohok ka Mang Ajo. Salah. Aduh. Naon eusina we? Sardi ngareret ka Adim harita teh para mitra sadaya. Menang uing milu ngajawab Mang. Nyatang tuh menang mah pek geura jawab naon eusina. Kieu Mang lah. Adim kerung bari mikir curugna napal dina halis. Tuluy peureum sakedeung pok nyarita deui. Ari susu ibu mah luhureun bujur, ari susu kaleng mah hanapeun bujur kitu Mang. Pokona mah pasti bener kuring mah lah. Bari ngaheheh bari seuri. Salah lain kitu sabab hubunganana jeung bujur. Alah. Salah deui wae bet salah wae kumaha tuh Mang? Adim kerung. Oh teh anu jawabanana nu seje naon bedana cing. Sardi jeung Adim ting haruleng para mitra siga nu nyaan mikir. Keur kitu cakakak Sardi sore sorangan Mang Ajo neuteub bari nyereng. Barang ningali Sardi nya kakak seuri.
Atuh Mang Ajo tuluy nyarita. Boga keur jawab nadi. Mangih Mang, kieu jawab teh Mang. Ari susu kaleng mah teu bisa dipake nyingsieunan, ari susu ibu mah bisa. Kieu geura. Nyingsieunan naon tara puguh teuing. Oh, teu asup akal maneh mah jawaban tadi. Nyingsieunan naon susu kaleng? Ai susu ibu. Adim sarua nyalahkeun. Sok terangkeun di naon alesanana. Kieu Mang, Adim aya dongeng nya. Dongeng enteng je. Hiji peuting aya bangsat rek ngabadog. Memeh ngabadog nong heula tina lilik. Mah sarare, padang geus sidik si bangsat ngabari gidig, lantaran nempo orok sagede bapana. Terus mundur bari nyarita lalaunan, kieu pokna teh. Waduh, orokna sagede kitu sagede. Kumaha bapana cenah? Wah, mah tulus maling teh. Bising bapana keur nyaring. Tak kitu ceuk si bangsat teh. Barbat teh lumpat da sieuneun ku orok gede, kieu Mang. Matak susu ibu mah bisa dipake nyingsieunan, susu kaleng mah henteu. Kitu ceuk Sardi. Bari lunggak-linggak seuri sorangan Adim kerung deui teu ngartieun. Kumaha di maneh nasieun kunaon si bangsat teh? Jeung di orok naon sagede bapana? Belak sia wah. Harita susu ibu keur dikenyot ku orok gede alias bapana. Ari ceuk si bapana si bangsat teh ceuk si bangsat. Rek sagede kumaha bapana cacakan orokna sagede kitu. Jadi bapana teh dihangka orok kitu. Ieu nu dipikasieun teh. Bade ngobrol pisan ah. Usan asli Bandungan ku aing teu asup jawaban eta mah lah. Adim teu panujueun tapi bari nyerenge. Ulah kamoyok tanyakeun heula kan boga tarucingna. Cing punten Mang. Bener tah henteu? Aya benerna ngan lain eta nu dimaksud ku Mang mah. Jadi Sardi jeung Adim kudu neangan di jawaban nu bener-bener pas. Waduh naon atuh Dim pek make mikir euy. Ngarah meunang dongeng. Mun teu kajawab mari pu urang teh. Sardi talukeun teu bisa nego. Erek mikir heula ah, piraku teu bisa nego. Nu kitu-kitu acan mah sabab tarucing mau babari ieu teh. Salah kudu ulang mikirna, ceuk Adim bari nepak tarangna semu agul. Buktikeun hanyaan babari ulah sok sombong si Adim. Kieu manginya ari susu ibu diwadahan dina ibu, ari susu kaleng diwadahan dina kaleng kitu meureun. Ceuk Adim salah. Nah mana tuh nu benerna? Palang siang mamang gitu nyaho da buktina kitu salah kieu lain. Adim heran. Oh naon atuh Mang sok bejakeun atuh. Kuring mah taluk we keun bae lah teu dibere dongeng ge. Sabab jeung tibatan mikiran untuk kapikir mah mending taluk we bising botak. Sardi eleh geleng. Nyaan geus taraluk jang, ceuk Mang Ajo bari nyerenge. Nyaan malah uing taluk. Ulah bakat taluk ku Mang dibere jalan saeutik coba teguh sarta tilik tina segi mangfaatna eta barang sok pikir deui. Ceuk Mang Ajo mere keneh kasempetan ka Adim jeung Sardi. Taluklah teu kapikir. Sardi keukeuh teu wanieun. Kumaha maneh Dim? Sarua taluk Mang lah. Atuh kieu jawabanna teh. Bedana susu ibu jeung susu kaleng jelas pisan komo mun ditilik tina segi kamangfaatanana. Kieu bedana teh jang. Ari susu kaleng mah eusina diinum ku kolot, wadahna dipake cocokan budak. Ari susu ibu mah eusina diinum ku budak, wadahna dipake cocokan kolot kitu jang. Sardi jeung Adim colohok mimitina mah. Sanggeus cacap ngomongna Mang Ajo duana nu pating cakakak seuri pipingkelan. Malah Mang Ajo ge kabawakeun seuri. Hatena bunga sabab tarucing teh teu kateguh ku Sardi jeung Adim. Aya dewe pramitra tarucing. Parupa ye kileksa mah. Tetela euy ah. Ada keneh ku kolot panjenengan teh kadinya losna euy. Da tadi ge sanyana geus kapikir ku dewek teh ngajawab ganti kitu teh. Ngan acan pok we kitu. Cek Sardi ngeunah seuri. Wah, belegug we sia ulah yang disebut pinter. Sia mah atuh ngendag-ngendag bari mulungan. Cek Adim bari terus ngahehe. Geus jang ulah panjang teuing seuri. Sabab Mang mah mere tarucing teh lain sakadar keur tambah tiris, tapi nganu maksud nu tangtu. Mawa niat nu sampurna nu matak urang lenyepan naha naon gunana eta tarucing. Geuning aya gunana. Adim daria kitu deui Sardi panonna melong ka Mang Ajo. Naon mangpaatna keur kuring masalah ku pamuda, Mang? Kieu jang sok Bandungan. Dina enggoning hirup kumuh manusia teu leupas tina pangabutuh jeung kahayang pikeun nyumponan pangabutuh. Manusia usaha satekah pola.
Mun teu hasil usahana dipake nyumponan kahayangna, tah kitu. Antara pangabutuh jeung kahayang aya di hiji syarat nu kudu diayakeun nyatana bahan. Lir ibarat urang hayang imah atawa butuh imah pikeun nyumponan eta pangabutuh, urang kudu ngayakeun bahan. Ari bahan eta pan rupa-rupa teu cukup ku sarupa jeung deui bahan eta gumantung kana kahayang nu rek diudag teh. Mun hayang imah meureun meulian bahan imah. Hayaning kai, awi, batu, kenteng jeung sajabana. Atuh mun hayang baju meureun meuli lawona. Mun hayang dahar meureun meuli beasna. Jadi pikeun nyumponan pangabutuh jeung kahayang urang teh butuh bahan. Mun geus aya bahan, urang kudu nyaho kana mangfaat eta bahan. Sabab mun teu akur jeung mangfaatna moal nyugemakeun. Naon hubunganana antara tarucing nu tadi jeung bahan nu dicaritakeun bieu? Maksudna ujang. Dina nilih kamangfaatan bahan masing telik, ulah gagabah jeung lalabora. Sabab hiji bahan kagunaanna teh teu sarua, merlukeun pamikiran nu apik. Contona kieu. Bungkil ceuk tukang ngampa minyak suuk mah hampas, hartina kapiceun. Da manehna ngarah minyakna, tapi eta bungkil ceuk tukang tempe atawa oncom bahan pokok. Sabab eta bungkil bisa dipake nyieun oncom, terus aya deui kueh bulukan atawa wajid bulukan sok disebut goreng da moal ngeuna. Tapi buluk teh ceuk tukang oncom mah perlu, sabab lamun oncom teu bulukan goreng. Tah palebah dieu urang kudu bisa ngaji tina urusan kamangfaatan. Ulah waka moyok, ulah waka nyebut goreng, ulah waka miceun ka hiji barang nu can ditaliti sacara apik. Sabab hiji barang ceuk sapihak mah runtah, tapi ceuk pihak sejen mah mangrupa bahan pokok anu kacida pentingna. Lir ibarat tarucing tadi, ceuk bapana mah kaleng susu teh runtah, sabab geus teu kapake da eusina geus beak, tapi ceuk anakna mah lain runtah, tapi bahan pokok nu utama pikeun dijieun cocokan. Kitu. Naha dijieun naon teh keur nyieun dog-dog rereogan. Nah digagangan di jeun rorodaan atawa kumaha we ieu mah. Keunurutkeun pangabutuh budak. Da kitu jang kaharti meureun pika dieu. Mang Ajo rutret ka Adim jeung Sardi nu duaan ungut-ungutan. Arti mang bener aya hubunganana jeung pangabutuh urang. Tapi kudu kumaha ngalenyepanana jeung kumaha nerapkeun dina kahirupan sapopoe. Sardi kataji ku obrolan Mang Ajo. Kieu jang. Urang teh manusia nu diciptakeun ku Allah nu Maha Kawasa, kalayan sampurna. Naon sababna disebutkeun manusia makhluk nu sampurna? Kulantaran dibere akal jeung budi. Akal jeung pikiran pikeun ngabedakeun antara manusia jeung makhluk sajen teh. Manusia boga akal, boga kakuatan nu luar biasa, sabab bakal sanggup ngarobah hiji bahan jadi bahan sajen nu rupa-rupa warnana pikeun nyumponan pangabutuhna. Contohna tina sampo bisa jadi aci, bisa jadi ongok, bisa jadi kiripik, bisa jadi oyek, bisa jadi peuyeum, jadi getuk lindri, jadi comro, jadi macam-macam lah. Tak ieu hiji hasil olahan akal jeung pikiran. Palebah dieu urang kudu nganuhunkeun ka Allah nu Maha Welas tur Maha Asih, sabab urang geus dibere akal. Dari nu beukieun mah kana sampo mah loba bedul jeung hayam ge beukieun, tapi bedul mah teu bisa ngolah kop atah da teu boga akal. Bener mang lah kaarti lah terus kumaha? Adim ngengklokan. Harita Mang Ajo neruskeun deui dongengna. Ayeuna urang salaku manusia boga kahayang jeung boga pangabutuh. Pek gunakeun akal jeung pikiran, geura mangfaatkeun sumber daya nu aya di desa urang. Sakabeh bahan anu geus disayagikeun ku Allah, sagala rupa disadiakeun keur manusia. Tinggal ngolah ngagunakeun akalan tah eta. Ari bahan teh rupa-rupa, upamana ilmu, jalma-jalma nu boga keahlian, contona guru, ulama, dokter, tukang batu, tukang kayu, tukang ngaragaji jeung sajabana. Terus batu, cai, taneuh, tatangkalan, bebeutian, bubuahan jeung sajabana. Tah eta pan loba di desa. Sarta pirang-pirang jumlahna pek olah, pek pikiran, pek alam manfaatna gunakeun pikeun kapentingan urang. Tah kitu pikeun nyumponan pangabutuh jeung kahayang ngan dina nilih kana kamangfaatanana kade kudu apik jeung taliti, ulah gagabah ngarah karasa mangfaatna. Ku jalan ngagunakeun eta bahan, insyaallah pangatpuluh urang desa bakal kacumponan. Asal urang daek ngolahna, daek ngokolakeunana. Kade
Ulah salah paniatan sabab loba nu kitu upamana para pemuda bring arinit ka kota nu tujuanna cenah rek neangan pagawean. Padahal mah di desa gitu kurang-kurang pagawean asal urang nadaek ngagunakeun akal jeung pikiran. Pikeun ngolah bahan nu geus aya. Urang ulah neangan pagawean kanu jauh tapi kudu sanggup nyieun pagawean di desa pribadi. Pikeun ngabajukeun desa sorangan. Gali rupa-rupa bahan nu aya di desa. Teu kurang-kurang atuh asa urang le mikir. Nanya kitu teh we hanya ka waktuna kaburu beak jang. Para mitra. Dicekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa sadayana alo-alo mang sadayana dongeng Sunda nu judulna Randa Bengsrat. Insyaallah urang pajeng di enjing manawi urang sadayana masih keneh kumelendang di alam dunia, masih keneh di pasian kapercantenan amanah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Timbang selaku admin bisa jadi hapunten segala kakirangan dina ngupload dongeng-dongeng anu ditayangkeun di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan harapan mang ieu tiasa nya dongeng tiasa jantan panghibur kalbu, pangubah kana manah pamirsa sadana, tiasa tujuan utamina ngalestarikeun kebudayaan Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Sakitulan kapiatur ti mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadah.